bisa orang puasa khusus tuh bisa puasa khusus orang puasa umum baik tapi tetap kusak itu ge orang geus ngalaksanakeun puasa ja'alanallah minal aidina wal faizin kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran. Tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan. Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan memerankeunana bersyukurlah orang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala introspeksi aya aing euy peranna naon ye tanya ka diri sorangan diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ye sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ka alam dunya aslina engke gegedena pas baleg dibuka ditongton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia triliunan angel mantap hiji saurang-saurang diperankeun tah inggis urang peran urang teh anu main koproka nu main gapleha aya nu mamawa sinden aya anu naon deui sia bae nyebutanana lah anu kos kitu mah nyahoan siabatan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana ya asana aing mah ya waduh urang geus ngabayangkeun begitu diperankeun ya Allah nu anu teh can aya tah eta anu nyedekeun si embat tah eta ayo araraya kabeh geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh ceuk geus ya bah seret empot-empotan di kahareupeun empot-empotan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seret geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayang sing ade sisa hirup urang duh kiai nu geus kumaha tobatan per detik ye urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu goreng ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget-inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok melalui tafakur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararutu ngomong ya Allah ya iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaang supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah nu hese ge itu hese lain masalahna nu ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta mah hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh kita nu paling hese ngarasakeun salah
kos kieu masek teh kurang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri teh padahal mah lapar tapi janaku isin-isina atawa merasa gitu karena luhur di suguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak eta nya henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja lem bloon-bloon aja lem hese tah hese aya deui nu di suguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene. Ieu kebeneran ceuk emang can dahar pungut si kene ti warteg goblok. Ieu mah bapana bloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi setting supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makru teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bedakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji gori DPR teh ieu tah makar teh eta laum al-hawa al-makru al-ujbu al-ghibah al-makru al-ujbu ar-riya tah eta nu kos kitu deui makru makar wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutikna mah tapi boleh deh makar teh jelema membohongi diri moal kebal teh pastina mah sekadar jadi mainan doang teh atawa bogoh sabenerna mah penting ge peureum teu daek bentak mata si meuteu ieu teh bogoh nu sabenerna mah fotona ge fotona baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon naon teh ngaranna ngomong tolol kieu bae lain yasin horengan susu tolol ngomong yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan di hareupeun sobat di hareupeun teh mah teu bogoh makar hese pugu ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan bo makar teh kos karari itu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi beuh muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng di dina letakna tah cinta ka Allah ukur urang alhamdulillah cenah jeung kula maca shalawat terus bae bagus sampai sapenting saat tadi itu ngan cekin loba-lobana maksudna yang naik pangkat gitu bodem gitu loh
Ya Allah ya Rabb. Lillah luruskeun ka Allah. Cacaan. Ngaji itu orang teh lain rek nanaon, teh neangan cacaan. Kiaina lamun caang. Lamun kiaina poek atuh geuneuk engkeun. Kiaina ge poek atuh murid geuneuk. Hese teh dengan cacaan teh. Sakumaha cai hayang nu hera. Lauk neangan cai. Dengan sendirina kebutuhan lauk neangan cai. Nyana kamana bae ngoser asup we ka cai. Wah ieu heran cak lauk teh. Wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun. Lauk anu ngarasakeun. Tah ieulah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana. Sok teuing. Sok neangan. Kadelila kos ngaji padahal lain, mendingan lain ngaji padahal mah makar. Ya Allah ya Rabb, hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli. Gitulah dititahna urang ku Allah, dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, hese hayang pas-pasan teh hese. Waalaikumsalam. Jair teh muhun enon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah. Mbana makar. Ieu kabeh ge di dieu bangsa makar kabeh. Loh. Ya Allah, ulah membohongi di. Boga. Henteu. Waalaikumsalam. Wajah RT aya daon. Ieu kula tugas ye masjid. Ke tungguan. Ngerek lah nyana 100.000. Haji, pun mah haji mah ieu usahana gede kok 100 sih. Emang mah haji boga duit sabaraha? Sia hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, emang sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing nu geulis kara. Kan haji mah haji ngambek kitu, geus urusan aing. Geus kadegeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna. Urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang henteu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang hungkul. Lantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur mangyayikeun ka abdi teh. Batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh hebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejakeun. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh meureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh. Ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama, di ustad-ustad, di akhirat mah horeng diseren. Bayangkeun kitu. Mentek tadi tuna embung di sasalaman. Lain haju ye balik gitu. Ya embung aya ye. Mending ditakol kieu kos kitu mah. Embung di sasalaman teh embung mentek
salaman teh geus lamun endeg asal katoel bae untuk kudu angel jadi cekelan bae. Wah. Jadi kesel urang keur bambung kesel. Geus bae asal. Ku sebab situasina ongkoh ku di lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting napakuran kasalahan bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti abi teh makar teh batur mah teu apal menipu diri teh aya di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun. Ieu teh batur arembungeun cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubu dunyana ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelemana eta-eta keneh pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek nah nu antak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadakas oli ditutupan cacak-cacak teh ditutupan jelema teh embungeun hiji nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atau deuk panggih jeung jelema teh kudu make masker sebenarnya mah bau masyaallah tah kuari mah aya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus mangan sakadar narik nyawa urang paeh tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam ya Allah ya Rabbi kabaliger jelema kuari disieun-sieun kuari virus teh padahal virus kolbu paling parah cek si Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocog sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocog paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana dangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusanan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab ieu tadi mah newel doang tapi kulantaran nyana lempang pake ajle-ajlean beuki jero mun harita kakarak kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atawa onta atawa himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean gitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku bakar terutama paku nempel di da kolbu makar Masya Allah karim teu pernah dicabut bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae cek jangan rohani kumaha meureun tah ieu paku nu nempel nojos kana kolbu teh
hanya ahli nanunya sebab ku urang mata mah teu kanyahoan jeung makar urang teh dintekeun le ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budun ya dinteu puguh ria dinteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabla dieu kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede saenggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu penyakit teu karasa ku urang urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang gahareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ke urang sia cai mata kunaon kaluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka aju sia ieu nu mantak kaluar panas teh hiji kuari sageus kaluar kumaha kula teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh tu urang pajar teu ngomong teh taneuh neh hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah dihareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah di mata Allah hirup nu paeh di mata urang mah pararaeh kabeh bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh urang pamajikan urang batur urang geus dianggap paeh ku urang guru urang geus dianggap paeh ku urang babaturan urang geus dianggap paeh ku urang rekan geus dianggap paeh ku urang ieu lah makar anu panggede-gedena mun teu dirandapan cilaka makar diri urang ya Allah engke timbul sinar sapeting dua peting urang tapakur geus saminggu geus kaluar cai mata tanya ku urang cai mata sia kunaon kaluar deui panas nu mantak panas tatangga meuli mobil naon deui batur geus kawin deui ai sia mancan ih itu nyandung lah cak cai mata teh ye tu awewe loba rang da ambalaya masa si datang ka teu nyandung duit aya kendaraan aya siana sehat nyandung dong boleh deh urang we cai mata nu kalaritu bae nu kaluar teh tinggalin urusan dunia urusan nafsu tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali jang sakadar ojahe nya wali mah bersih gos kitu ai-ai minimal cinta ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala iyalah makar urang masyaallah kari mun teu ngaji moal nyaho gos kitu meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur ieu mah rodel ku ari musabab naon ieu na makar maka sebagian henteu beda tah wakar ya Allah ya tah ku ngaji urang ke dibere cacaang ku Gusti Allah masyaallah lamun geus dibere caang bakal loba modelan dedeleuan teh lain dedeleuan nu ieu tapi dedeleuan nu ieu lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelemaan karak jadi sing-sieun aya di sawah manuk nu sararieunana bebegig ngaranna kajen di jasan gitu bebegig bae kajen make jubah bebegig sorban bebegig encan lu make ieu mah beda tah eta encan caang sebab rumeuk keneh geus caang kara contohan coba cenah kiai nu geus caang kumaha
nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh. Nu mantak teu sieun teu kadeuleuseun. Lamun kadeuleuseun sieun. Tapi ku mata ieu nu teu kadeuleu, mata ieu mah urang leuleuh kabeh mun nyaksian. Ngagebrah seuneu teh. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu, make nu ieu teu kadeuleu tah. Si seuneu nu kadeuleu adalah Taman Safari. Weh, aya gajah. Aya maung. Sia teman-teman Safari ge. Kolot-kolot ka Taman Safari. Wah yang didoakeun tek dilegleg maung gitu. Balik deui horeng. Taman surga. Atuh datang ke jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu. Ternyata horenganan taman surga. Jararadi makanan-makanan, bubuahan jeung sajabana. Iyalah contoh nu bersih. Contoh bersih kedua, ketika Siti Masitoh erek dibeuleum, dikulub ku Raja Firaun. Anakna ti heula. Lah, cak anakna, "Wah, geuraan ka dieu cak yala indah." Tiis, cak mata dikulub tiis geuraan. Geura ka dieu cepet. Antara heueuh jeung henteu kan emakna mah. Sebab naon? Budakna mah geus dibere pandangan surgawi. Teu kadeuleu cai ngagolak teh. Tapi emakna mah masih antara jeung antara. Dikieukeun geuraan mah geuraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia. Digebruskeun brus jaheuh cak mana teh. Mantap engke ente balik ngaji di ditu coba. Tah ieu pandangan. Ya. Batur manu laliwat pejabat mah anu nyaraho endek nararaon cenah ngaji nya hareudang. Ye, gawe. Marana ngaji gawe lain dagang cek nya teh. Lockdown, Bos. Tapi kunaon ieu? Ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teu nyahoeun. Ngan urang mah kakaraksa. Iki campur-campur jeung balanja ya ge. Batak cek lagi tadi ulah niat ngaji helanan lah sok teuing. Ieu aya pandangan. Diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan cek kieu teh hareudang-hareudang. Oh, aya pandangan kolbu. Anu batur teu nyahoeun. Nyana mah can dibukaakeun. Urang mah ya geus nyingkab lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia. Sia lain ngaji ka dieu. Oh, deuk-deulean rang da sia mah. Dibukakeun gerak saeutik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb. Sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa, ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat toh. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set, bray, berangkat. Ieu mah teu ngeuleuh. Coba eta, ieulah kolbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantap moal kaharti kadeuleuna hees bae heran mah wali si hees bae tuh jadi hese mantap hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkeun ijing hayoh bae ibadah zahir. Manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh khusus macana kiai. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran, tapi geuninganan kazaliman jeung permaksiatan nambah sehingga
kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna teu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam terus ya udah sok kasinggung ya tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bebeja alhamdulillah cenah kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat tapi kuari kula ka tetangga geus teu nanya lah pan hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ieu Ki Haji tolol Ki Haji gantung di tangkal buah ya mah dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah tang bloon-bloon aja lemah lain di dieu di ditu ayolah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb komo haju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatana hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacang kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan sok teuing. Niat balanja tuh komo tang membloon teuing. Aja dia. Tiap tahun teh cerik kieu saya datang bae kumaha Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Nu hese ngaji maneangan ilmu geus aya atuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu loba tapi neangan cacaan bakal beda oh tiis nu tadina teu bager jadi bager tadina teu barahan jadi barah ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit eta kan lain boga cacaan ka mangkos kitu mah ngaran oh neangan cacaan geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macana naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kang lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae eueuh nanaonan mun urang geus dibere ngimpi kapagih jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti sebab ngimpi jeung kekasih Allah ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon bogan sia ngajina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya na we teh mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah orang minta cacing mantek Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika ya Allah muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna ieulah ti dunia datang ka kubur datang ka akhirat ka bawah terus atawa urang campur jeung boga cacaang nah tinggal sacenah kieu geus boga cacaang teangan di lembur modelna model kostum anu osok itu siapa suka disuudon bae ka aing ahli Allah nu getol maca Quran getol baca tafsir getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala tuh data cacang
Masya Allah Karim Siti Fatimah sumping ka kangjeng kan kieu bae enak memang Gusti kunaon sih make nutupan korenganan mantes gibah ngomongkeun batu cak kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh Fatimah nyahoan ku kangjeng mantes ngomongkeun batur Masya Allah aya gitu yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan ngomongkeun teh sarua jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak urang nu mantak batur mambut ka urang awak urang kaambeuna bangke boro-boro ku batur ku pamajikan ge kakak bau sih orang bangke beneran aya bangke asli aya bangke manawi ya Allah ya Rabb sengitan awak urang ku cara cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu urang ieu modal cinta ieu daratang ka dieu teh ku cinta jalamun lain cinta urang moal cinta ka Allah coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an coba hayang nyaho kumaha si fikih sebab fikih teh ieu ijma ulama anu berbagai pandangan ulama tinggal urang memilihna nu penting urang mikih nah kabelah ditunang ke fikih teh diareueuh-eueuhkeun dan batak geus urang mah yakinkeun ka Allah yakinkeun ka Kangjeng Rasul yakinkeun ka kitab Allah yakinkeun ka ijma para ulama teu kudu hese macaan kitab nyin kitab makomo ya saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh mana kaul anu panghebatna mana dalil nu panghebatna etalah anu dijadikeun fatwa geus teh percaya neangan di Bukhari na hese di Muslim na hese Sunan Abi Daud na hese Ibnu Majah na hese Quran na hese geus bae urang mah percaya titik geus sakitu saya ngadengekeun kitu kudu di majelis di handap tanggal Ambon ge jadi bae ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya nang kitu keneh cakna sepi amat orang geus barali teu masalah eta teh hiji kanikmatan mantap lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede lah aing di imah hese hees dakna bareng dibawa ngaji babari ke aing ngadek wiridan we asal ngaji hees anugerah jelema teu bisa hees make obat dokter ge hese bae bareng ngaji reup bae berarti kan manjurannya eta kan ye jadi be sehat awak teu salah ulah anu disalahkeun makar kabehan ge dina bulan Syawal ieu urang ngucapkeun minal aidina wal faizin minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan anu menang bahagia sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu berarti kan orang balik karena fitrah ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali karena suci sasuci-suci dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun urang teh kembali karena fitrah Allah entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah
Suguhan bonteng suri teu moal aing dek mengembalikan diri aing supaya benar-benar suci. Tolak teu. Maksudna ka haji moal di dahar, moal waka ke tas. Sewa lain moal ngancem. Salat teh lah kita salat. Beak kabeh. Lain fitrah tah makos gitu mah. Cek pamajikan dan sugan teh bener ka haji teh dek bebeneran tapa. Orangana masyaallah. Haji ngadahar obat naon emang kunaon? Ieu beak itu betak goblok sia. Ka aing. Tah fitrah. Nafsu. Teu bisa urang puasa khusus, teu bisa puasa khususul khusus. Urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge. Urang geus ngalaksanakeun puasa. Ja'alanallah minal aidin wal faizin. Kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran. Tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna. Daun gitu ngaranna dipegung, ditahan. Kembali karena fitrah menanglah orang izin pas poean lebaran orang ngucapkan Allahu Akbar na indah puasa ka Allah tarawih ka Allah segala ka Allah pas poean lebaran teh ya fitrah orang teh bener-bener suci Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yang ceri kurang teh begitu takbir teh yang ceri coba geus bersih-bersihna tanya sia kunaon ceri takbir teh kabelina naon aing sia juga teh bersih lain aing onam pamajikan marah bae datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh paingan sia baceri ke aing baceri teu kuat aing mah takbir teh kieu teh mah takbir tolol ieu jelema takkan teh kajahoan oh tapi anu kitu mah di Lampung teh mah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, indah. Kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok. Ayo siap polisi besi aya ye siap. Lain hampuraan deuk ngagolok. Teu masalah sih. Ieu macam-macam. Macam-macam tarawih di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah ke masalah deuk kumaha lockdown sorangan cek jama kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh geus ka lockdown teh lah nah eta mah urusan politik urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang kepercayaan urang akidah urang sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma qiyas eta bae ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres kabeh masyaallah di akhir zaman kuari urang geus teh akidah we hiji bae mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari nek la ilaha illallah sia hebat katajong aing la ilaha illallah dah geus eta bae geus moal cangcaya deui ulah mang deui nyalabetkeun urang ka eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuari kan
loba kepercayaan di luar Islam. Atuh biasa bae emang kos kitu tiba heula nage. Mangga bae teh mah. Di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal, di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun. Atuh terus bae kabelah dieuna ge. Likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin. Atuh karua di zaman urang ge. Likulli anu. Hese. Mana anta Gusti anu-anuna. Nya eta lah. Sebeten caah teh. Plek geus. Aya naon teh? Aing geus ka Allah. Aya ajakan-ajakan ka Allah. Aya kan. Ieu mah cenah ieu naon eta? Iya ka Allah lah gitu. Ya boleh lah ka Allah mah. Beuki leutik bae budak ka Allah lah ieu. Barang dibere beas jadi kieu ieu budak. Dunia teh kos kitu teh masyaallah kan. Tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya geuneup malekna. Besi aya suuzon pikeun. Besi aya makar rapihan. Besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya. Besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal izin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang. Nah sanggeus saurang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaje teh ieu teh nu puasa teu ikhlas teh puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemenangkeun ge ku polisi taraweh marahkan urang. Wah, sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing. Teu bisa. Berkat naon puasa. Je ku puasa teh kos kitu. Masyaallah karim. Makna puasa lain lalaga. Ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur. Nu mantak sahur isuk da deuk puasa deui. Terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah. Tah sanajan puasana kos urang. Kieu setengah puasa lah urang mah lah. Tapi kan daya kuat ibadah orang beda orang yang gegeraan ke masjid taraweh yang gegeraan sholat maghrib yang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggup kieu saperlu tapi dorongan puasa marah teh puasa teh manana teguh teger masyaallah karim mantap cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh caian ketika cai laut naik maka dinya bocor tikelekep parahu tikelekep atawa anu sok pake ngeusian cai teh naon gara-gara nu leutik teh ulah ngomong sih teh nyaho mah tuh nu leutik teh naon nuletik teh nu tina taneuh teh. Ini cek aing kalau ngomong sia mah. Tuh kanyaho sia mah tapi kolot ongko bodo ongko. Kendi. Eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang. Geusian jerona ku cai tutupan kelem. Kalau kurang geus disian wuduk warieu segala kupat barang ngaji atuh sak batur di udah tol ku baturna gitu sia mah tikelekep beureun ieu geus sakieu deureus pasti keneh datang keneh ka di aya nu nangkarak pan ieu ngaji emang aing teu nyaho teu nyaho jaas sejak kadeuleuan nangkarak tak kuari mah hudang tah sial jarak kadeuleuan aing Gusti Allah Agungna iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek
kendi ngambang lantaran kosong, maka dicobalah di kolburang. Lain urusan beteng sama jasad, urusan kolburang kosongkeun min siwallah tina salian Allah. Hiji be Allah teger bakal apung-apungan ibadah ge moal kudu kaganggu. Kita micin anu tadi teh makar kolburan dieuweuhkeun makar-makar lempeng biasa bakal karasa ngeunahna maca sholawat, bakal karasa ngeunaheunana maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hate urangna eueunana ngan Allah da atuh ngeunaheun henteu culak-cileuk zikir ge henteu ya pan mengariung culak-cileuk dah jauh leutik ulah loba-loba ya zikir komo jadi bere jauh apu mah inget ka manuk cangkurileung lain zikir jana nganggap tuan rumah kayaknya nganggap cangkurileung meureun goblok teu beres tarolo nah ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin.